Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Nah, fi khamsin kaulan neangan 5 perkara, ternyata kapanggih di 5 perkara. Wabna tarkadzunub, kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula duha, kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sanggeus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna bi'al kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna, ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting tahajud. Begitu sholat tahajud, Allah kula loba-loba jang urang raja bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ke mantri kunali saya mabok tahajud 2 bae. Sholli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, Allah syaratna sareh heula, syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat, witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah ketika diasupkan ke jero kubur, Masya Allah cak batur iya kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ke malaikat kok iya cang amat, oh iya tahajud. Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek jangan nanya ke malaikat cina caang iraha maneh tahajud, kula sok tahajud cina ieu penting teh ya, wal penting tahajud. Tahajud teh karena Allah apa karena karung? Nah kajahoan kan aya karena-kernaan lillahi ta'ala. Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt, lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt, lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt. Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh caang di jero kubur aja. Kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail, caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tas tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud lah tahajud, ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan. Tah ieu teh beres tadi.
aya jelema nu kos kieu nya Laye Syakikil Balki jaritakeun wajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar. Rakaat awal di Alif Lam Mim datang ke surat Kahfi. Rakaat kedua di surat Kahfi datang ke Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata. Eta si kumaha ngukurna kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 naon gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jameun 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok ya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh berang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos gitu aya kene ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene oh kiamat lamun nu kos gitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mentak jangan mah gilir ge teu kudu naik mobil atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus di nu kolot blon teh jangan mah nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balki ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho nyana bebejak ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu kukula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampaikan ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kula teh hafizul Quran cilaka ya lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung bae nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan mah ka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan
belah dia dagingan belah beteng aya seetik belah tukang ka dia dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna mus lain saetik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayit nage lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sarerea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian tinggi naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan ieu mah nya ngeriditkeun nya ngeridit atuh geus ka ieu mah geus pokokna teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokokna seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese nyaritakeunana seungit jadi kubur memeh nage kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salam bisa nyaho kitu itu teh lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae urang siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu caritakeun jakuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orangnya lain paeh jelemana paeh etana lah pokoknya mah geus dicak pamajikan geus mangpaatna aja tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka endeu kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji kulhu Allahu akbar 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta hiji nomor kahiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sodaqoh ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa doa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tah itu lain puasa do kos kitu puasa karena Allah aya santri 7 poe 7 peuting puasa bae beh bukan lagi cabai rawit beh pohara jasa sieuk puasa naon sih hebat amat puasa mazan sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atau lain puasa kos gitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat
Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf bae, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu cekeun teh. Mana Kang Pendi mana? Cekeun. Jangan keluar pede teh horenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna, anu kuari sering sedekah, nu kuari sering puasa, eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah, aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sak datang ke surga. Aya nu lumpat plek. Aya nu lempang, aya nu ngesot tapi tetep bae datang. Aya nu kakarake salengkah dua lekah gejebur. Iya. Oh. Jalan ke gejebur bae. Bagus tadi awal. Aduh, keadaan udah kumaha tuh. Sodako. Masya Allah, can nyorang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Ayo jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, maot tiis di jero kubur kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC ceknya teh. Aduh, lah kieu mah. Ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah can tiis kan. Sedekah ieu. Dak jelema ya Allah ya Rabb. Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Ya tah bere tah. Tuh, aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena. Ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari cang dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nya geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah. Jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap. Oh, siap. Hayang. Atuh sanu hayangeun awewe ke model nyana. Nya pamajikan geus ngusir. Ayeuna sehat teh lain ceramah. Nu asli mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah ieu uburis sirat kapanggih ku kisakikil barhi. Ternyata dua hiji puasa, nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalametkeun urang. Ketika urang jadi jelema sugih, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana nu butuh. Ya Allah, pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang ngaji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat. Sok geura saha anu siap karo ke Mang Haji Panderi tuh
panjang nanti atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kurang maji aya kurang bangsa 10 meter kan coba nu sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah haji kadegeun duitna basa tokoh masyarakat kos kitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tah ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat teh titisan kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa ieu tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiu aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas par engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk siapa yakin rokok di akhirat pabrik lagi sareuh emang enon tenang batur kepanasan ku iman teu cak sapanas dan teu tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep desa kana dunia waharat nah ye terakhir supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan aja yang ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngalengit-ngalengitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala teu direnung urang kos urang kieu bae geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan para wali-wali Allah anu geus jadi nya mah deuketna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu januturkeun mah hese aya qanaahan aya zuhudan aya uzlahan kemudian kurang teh tadi deule merenung ka zuhudna para wali qanaahna para wali tawakalna para wali beuh hese jasa lantaran nyana mah keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan teu camat teh moal bukan naon geus kitu mah eta urang Cisoka teh ngomong bukan naon teu kitu mah
Imang dek lain nyaritakeun bogana naon, endek nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat badeg pepegatan jeung dunia. Emang dititah, ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Can datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna pake kawin ka karaon. Cek malaikat tuh ayo makanan gua ayo. Malik, cek malaikat Zabaniyah, Malik, ya hiji ya, mangsa urang ya, jahanam bukakan jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan sholat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ieu lolobana sia dagang bae, dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teu setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Cak Zabaniyah seret geus ulah loba omong temen nu seret diseret. Cek pemajikan ke haji dadah cek haji sial dadah sia gege makalna di BAP ya sia. Aduh eta urang lamun diinget kadinya Masya Allah endek kumaha nu mantak direnung ieu keur cai renungan para wali teh ngarenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka beuh ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan lamun sugih ona mancara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku nya capek nutur-nutur buntut kebo nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang salamet moal aing sih. Masya Allah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya sia sok ngaji kan ka Cilongok sok make motor naon Scoopy menang di mana ngredit teu nyaho sia ngredit haram mun urang ngarenung ka dinya Gusti Allah meureun cilaka geus lah Scoopy jual ngredit nu gede deui. Ya Allah, ilah renungan-renungan jadi urang teh kita ngerenung alam dunia, renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah. Jalan untuk usul ke Gusti Allah 3 hiji tafakur 2 muraqabah 3 zikir. Zikir mah tah mah jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan benturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang zuhudna qanaahna tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna mun cau nu laleutik teh cau naon kana 11 zikirna 11 bae cau na ge laleutik ieu mah eta zikir urang.
tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia, tanpa melirik kana jabatan, tanpa melirik kana tahta. Hiji be Allah. Ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu. Masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyatuka biruhil qudus. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa, di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa, maka istimewana dibuat di Al-Quran nu bakal kadenge kurang engke dipenta pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, inget anjeun kana nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ka anjeun 7. Hiji, Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril liup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam, lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah, lain jelema sambarangan Siti Maryam teh, jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiran anak Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, Inni Abdullah ataniyal kitab. Kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah. Hiji, sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan, sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan, keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana, dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge Inni Abdullah ataniyal kitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana, engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla, setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla.
Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah. Kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke luhur langit diselamatkan ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Yelah ta ai iz ayatuka biruhil kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah. Hai Isa, dengan dibarangi kuruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wa kahla, anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana. Ini Abdullah ataniyal kitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara, sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke di negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hesek ede urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hesek, engke babari deui asup ke Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil, Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal. Turun Dajjal, tekuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul Kahfi. Muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunut kafiar kapsatak tayatatea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihi. Cek sakaolna lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David Hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun dipercaya henteu si aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke maka Dajjal ujianana. Dajjal disujuda, oh iya pangeran teh hayang duit cekel, yo
hayang emas cekel yo ujianana naon kebutuhan orang cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai gampang cai hujan maju turun dirinya wer ditanya cukup hujan cukup ngincan cai cukup eureun sia hujan endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema kakarak bunga bang bae ge sujud kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakikeun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah aing geus nyampaikeun ka sia tapi awas ya kuat henteu sia nang tangan siksa Allah nah ieu kuari geus sararujud kana kos karar itu jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia maca 2 kalimat syahadat kuari geus mulai diacak-acak engke mah dajal langsung nah didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan dibuka ku Gusti Allah blah buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun wah buukna panjang kukuna pararanjang kumisna pararanjang pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya silet meureun di jero mendeting seremna tuh boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae sawan atuh boro-boro neuleun nu eta urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu malotot budak leutik sawan atuh komo ieu ribuan tahun buuk panjang dikucir ku jana gadi kumis wararanjang yang mata buru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kafir ge kafir kapaksa tak ku sieun aing mah neuk syahadat bae kurang sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia 2 nomor kahiji Raja Namrud nomor kedua Firaun jadi sabanding bae eta Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 nah kuari ge Firaun nu kasakean lah melain Firaun mah tuh moal dibom Irak melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun diganti padahal terus bae nah engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta makmur dunia teh kamakmuranna geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua kok bisa sarwat itu ayat duka biruhil kudus cak Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kadua wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil inget Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ke madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeung Pak nyahoeun balik isukna kitu gede begitu asup deui ka majelis
diceritakan guru diceritakan disampaikan ke murid anu poin kedua poin katilu diantapkan guys coba katilu kali gitu kene terus coba nulis bisa sorangan nulis naon nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina jasa Cina maka Cina mah jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu ka harti orang kunyana ge teu ka harti yeuh tulisan ka eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyaon nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab ade mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema kageteun wah Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakan berhikmah artinya jujur jasa adil jasa pas jasa caritaan jeung kenyataan hikmah aran lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet kadieu mang kadieu kunaon di jero hati anjeun ku kula kanyo aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok loba omong kayawan Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sekean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh Masya Allah masalah sih masalah lah cara iki suka moal ngaji atuh Allah sih moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh Waz-Zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanana ingat Isa cak Gusti Allah
wa takhluqu minat-tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar nya sia ka manuk manyar. Teh nyarahoeun sia mah manuk manyar mah mun usim panen baheula lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah. Teh eta teh babarengan jeung manuk peking. Nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking. Si sabab teh nyaho apaan? Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk. Dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta. Lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Pan eta lain bantrak-bantrakeun. Nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu. Tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk. Sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenaanan pugu eta mah lempung kene nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean. Aya dongeng naon kana eta patani baheula teh aya dongeng naon pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu ku jana aja udah tiup di bolongan pinter jasa. Dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epek siap carekan kana mun mawa olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie anu dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus carekan ngomong pijeun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh penekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di imah gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak. Beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emma sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak tadi. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna eueuh obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa. Aya jelema buta usap Kangjeng Nabi muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager komo nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri huntu mah geus asal di dieu geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat
wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tak kuburan coba ta ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun. Teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami. Ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gub biidznillah. Bukanya nah. Nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mukjizat. Coba tanya. Cek kaum ditanya, "Hei, mananta saha anjeun?" Abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud? Ulama ndek nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha ta masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah. Diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa. Coba cek kuburan nu ieu tah kuburan ieu. Kuburan saha? Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Beneran, benar. Wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gum biiznillah. Hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh. Kuli kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balikeun deui. Oke, heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula. Anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teu iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan. Wah, nu bae dakwah blon. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israila anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah ieu teh di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjeun. Ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir?
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya hada anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya lalaon illa sihrum mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa. Teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minu bi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa, ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham. Ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihi salam. Barijeng tanpa bapa, kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys. Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Nu gede. Dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memang Isa pangeran saha. Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayat lah ye saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja lukis kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. 3
Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Jibril, dan Isa. 3 menjadi 1, Tritunggal. Tiga, tunggal 1, 3 jadi 1. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu, gum biizni. Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun atuh. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deh. Masya Allah. Nah, cek William, tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan, ceknya nak. Buburungan, mamanukan. Siapa buburungan? Heran, aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Kan urang mah mamanukan, aingna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata kararese bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teu hayang aing mah. Teu hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta maka aigok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah maka aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yuk? Lu gak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal Gus kos itu besepatan guys. Tapi lamun gondrong lain deh. Kemana? Apa? Kemana tong? Apa ini? Lo dari mana tong? Oh, dari sono kecem jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong we jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepat jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nu geus teh hayang aing mah. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentek ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Sabadolah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kangjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Matak dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol eta manuk dicekel ku nyana batu di kieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa hiber eta ilmu pucuk umun
dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus kumata kuari dirawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu deui satungtung deuleu sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotok geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh kongkoromo hebat atuh boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai kitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek tuh bogo Soleh mah dek ngahargaan ka tuan we ja ilmu ge menang ti tuan geus urang deui nah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gara ngarupa kotok coba kongkorok ngan rada gede suarana atuh Soleh jeung anak atuh tah mah kongkorongo Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ku tuan Syekh Sultan tet dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong helanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol tah Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun aya ngado wah ear-earan atuh jelema sabuan kan tumplek kabeh Watuh tuh bagus Soleh ngadu dia itu kus kongkorongok deh nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan gitu bener teh
atuh siapa osok ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah. Nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus soleh rongok sih sekali mah kongkorongo kagetin kurang pucuk umum gitu amat ya asalnya lain suara kotok teman dar diadukan eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umum surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan ku otok atuh sia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah mah disepakan wah lain batrak-batrakeun lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya tat buak disuekeun burak padahal cak malasan mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datang geus eleh pucuk umum sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal lurah na muslim tapi kok tanda tangan nyana teh wanin 10-20 juta atau mobil ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim mantak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah duit lumayan sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza bisa meuli mobil Innova bisa meuli mobil Mercy Baby Ben Pol Lexus dan lain sebagainya sabarangeun ana mobil sia dikelebokeun di neraka dipanggang sia bupati dipanggang sia camat dipanggang sia lurah deuleuh ku sia tang ngerecekna sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam na'udzubillah min dalikum mahamun anak urang na'udzubillah min dzalik mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa geus kuari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa ti Vatikan datang ka dieu luar biasa eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa nah ieu mah geus teu bisa disimpen disumput salindung tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mbu mantak naon nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh mantak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat nah lamun ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok
ada lho ya naon ya golok paranti naon ya paranti masjid kotok embe wae ya paranti masjid naon cek camat ulah sok itu ulah sok itu gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati dah ku aing diringsekeun atuh ngomong-ngomong heulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis nu gelut mah urang sejen tapi nu jadi raja urang pasar kemis blontok pasar kemis Gailah kercarita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan menya pangeran dinobatkan ku manusia tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus ada tangga kuari didawahkeun kuari ge singa de beusi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap singa de anak urang bejaan Kristen dah Kristen bra kiai kebenaran make nu kitu singa de dah oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya Dailah caritaan dina Al-Quran nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan Tuhan Allah Tuhan Ruhul Kudus Tuhan Anak atawa Isa ulah urang mah pangeran mah hiji la awwala lahu wa la akhir awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha hiji bae Allah subhanahu wa ta'ala urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran rasul Allah 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran rasul termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran rasul pangeran mah hiji Allah subhanahu wa ta'ala bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa anunya selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hari pun teu kaburu ngabesan wallahu alam